Wanglus lampahipun ya eletan saking negara Banjar Kansada. Anu ngaletkeun keuingnya panalet kemat-kematnya tang pinang. Saja jalan euyah-euyahan maksad bade ngajajah negara Amarta itu kaayaanana. Asarius di negara Amarta di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong panganyrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti daya sanes kisabda palon Lurah Semar ku dapawana anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi anu tadina kulawarga Semar teh estuning dipika hormat ku tatangga-tatanggana dipika serab malahan jadi tuladan pikeun kulawarga nulian nanging kiwari keluarga Semar jadi dipika geuleuh jadi dipika izin usadayana tatangga di ieu Tumaritis umargi kalakuan salah saurang putra nak nyata anu kakasih dawala anu tadina ieu dawala teh estuning jalma anu somea hade kasema sopan santun ramah tamah tawado kaayaanana nanging ayeuna dawala jadi ungah adat gampang kasinggung gampang ngamek malahan kadang-kadang sok ngamuk di ieu kampung Tumaritis desa kenal Gorowong atuh ye Semar Badranaya leungiteun asa ditengtenganan ku ingkang putra ya nah anak aing jadi kieu deuleu ucu asa dipopokan kokotor dulu dewek ku si dawala ujang naku naon akal nyeta dewek teu nyaho teu naon teu mimitina ujug-ujug we deuleu ucu oh kitu wa teu gugur teu angin si dawala jadi ungah adat kalakuanana teh ucu eta wa heeh tadi kakang si laing si cepot kitu ucu sae mangga wa akal bulan disaur ku bapak itu eta deuleu ieu teh duh ampun aing si dawala ngerakeun deuleu nya eta akang aya wartosna ngerakeun kulawarga ngalunturkeun wibawa jeung komara nu jadi kolot deuleu laras eta si dawala teh kunaon adi aing jadi langlang lingling kawas zaman nu teu eling deuleu heeh ma Kakang Semar kadieu mah urang badami mangga kaulanu nyawang kana mekasan pasti mukalan doang ang tupanggi kasenangan tang tunyorang kahancuran kadilan badoa ulah ijiram hari ridho pangeran ucu
saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan kumaha teh wah sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan leres eta seperti anu karanapan ku kiwari Deleucu kumaha teh wah lain agul ku payung butut tua teh ucu dah kumaha kula tadina kulawarga teh estuning dipika hormat ku tatangga leres eta diajenan ku tatangga Deleucu semuhun malahan cenah jadi kulawarga tuladan keur nulian Deleucu sajeng nyana wah tapi kiwari eta teh tinggal ngaranna Deleucu dah kumaha teh wah gara-gara kalakuan anak Sidawala dah kumaha akang kulawarga dewek ayeuna kiwari eueuh kumaha dipika iji diomongkeun mapuguhning dah kadang-kadang aya tatangga anu mung saampar jeung Deleucu dah eta gara-gara Sidawala jadi langlang lingling kawas jalma nu teu eling Gusti nu agung tapi parandene kitu ucu kumaha wah genteng-genteng ulah potong sanajan begeng tong digotong dah leres kangarana kolot kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan gedenya aku gedena letiknya aku letikna bagernya aku bagerna baungnya aku baungna leres muarek nyalah teuing Sidawala meureun mata kitu ge dewek calaku kolotna can bisa nyentuhan nu hade kanu jadi anak daya anak mah kumaha kolot cenah ucu semuhun ma ka dieu mah urang badami jeung bapa mah Uruti sita badara Rara siang lenging Ucap panu tekuna Ruh harera dijauhkan ku dirina dijauhkan ku dirina dama-damaan kaula punyungan kaula Kakang Semar kedah kumaha Sidawala Kakang Semar leres eta nya urang tanya we mak meureun ayeuna waktuna naon Sidawala jadi kieu teh mak leres kaula nun yang astra jinga anak mak kadia kasep anak king anak mak kadia jang badami Katiga Gak jadi mangsa Kahayang Sesatujuan Sok nungtun Raja Wisuna semua kapihatur Pak ditarima ya kumaha wae Pak keluarga urang jadi awut-awutan kieu jang cing sabar jeung tawakal we cu jadi goreng ieu teh Bapak dina pameun teu batur teh heueuh keun cu ari goreng ditingali ku batur mah ngan ieu Sidawala jang nu dipikahirang kahariwang ku dewek le jang ma sema kapihatur mah ditarima naking mana Sidawala duka atuh mah kita tadi kita penak jarang abdi Pak diheureuyan teh ku si laing mimitina wah diheureuyan naon bisi saheureuy ka Sidawala kalebihan
Henteu pada meh aloh teuing. Sidawala jadi kumaha ieu teh Pak ieu teh kabeh nunjuk ka bapa salaku kolotna. Ngajarkeun teh cenah weuh pangwarah teh nu jadi kolot ti Bapa Semar. Atawa meureun cenah ieu teh dititah ku Semar. Dulu itu Pak. Sidawala teh ngamuk wae Pak. Aneh sidawala teh Pak abdi mah anehna luar biasa. Tekap aya kebon sampo diawut-awut. Kebon sampo kakarecep dicabutan deui. Bayangkeun ku Bapak. Buah-buah ngora dipupu. Dipetikan. Majar terek metisna. Manya metisa kebonan. Bayangkeun ku Bapak. Aya nini diberi. Nini diberi Bapak. Majar teh cenah me cangker kulit narek diistrika. Dulu itu dekap aya hayam beak kusaha ku sidawala. Dekap aya enog beak kusaha ku abdi teh mah. Da weuseun beak ku sidawala. Sok bayangkeun ku Bapak. Kumaha ieu Bapak selaku kolotna tanggung jawab atuh. Abdi mah geus lieur. Rukiah Sobiana. Si Gareng mah frustasi ayeuna si Gareng cicing di parapatan ngelem ungah poe. Bayangkeun ku Bapak. Lemna teh lem uhu deui. Lem kayu. Sok bayangkeun ku Bapak. Kade sidawala cek aing kitu. Dan sidawala kade. Saya Pak. Hayo. Kade cek aing. Odok. Polotot wae bisa setruk tong makan wae atuh. Ulah. Dola teangan lain gogorowokan. Cicing lah kolot cicing. Ulah. Naon? Tuh gini. Di mana mana? Iya di kolong. Kade suruh Bapak, Bapakna titah ka kolong. Tuh Pak, dangukeun ku Bapak. Kabayang tuh ku Bapak geus wani kitu. Kadia jangan aking anak mah. Salaresna ieu pisan wakos anu ditunggu-tunggu ku Dawala. Pala ditalek ku Semar Badranaya. Atuh ieu Dawala ngoronang keluar ti kolong. Bari pinuh buukna ku rabat lancah. Ieu waktu anu didaguan ku aing teh. Balaka kahayang aing. Bukan tingkat gampang murkan akhirana oke kabuka. Semaka pihatur Bapak ejang ditarima aja. Kunaon si laing teh cu kayak sakedap Bapak. Ma semaka pihatur ditampil nuhun jang kunaon. Kayak sakedap mah. Aya hal-hal anu baris dirugikeun ka Bapak ieu. Kunaon sia teh? Naon? Tuh pada kabeh memelotot wae Pak geus jang. Jang geus jang. Sia teh aing teh lanceuk sia goblok. Kabida-bida teuing teh sopan ka lanceuk teh sia. Kabida-bida teh ka papolotot kitu. Lanceuk anu mana nu kudu dihormat teh. Sakira-kirana lanceuk nepi ka geuleuheun, ieu ku adi oge maka dihormat lamun bener-bener lanceuk nepi ka resepeun. Pika geuleuheun naon aing nya? Aing keur ngising di balong di baledog ku sia. Nepi ka munsrat waduk kitu ka dieu. Gara-gara sia geus jang. Geus. Lain naon da aing mah heureuy. Lamun heureuy ulah kalanjuan kitu. Kaleuwihan di dinya mah heureuy na. Tamina-mina teuing aing keur salat sajadah digusur rek sujud, beledug aing kana tihang.
tong kitu di dinya teh. Nah kawajeng saha lain kawajeng saha kawajeng naon teh naon geus hei nah kumaha hargaan aing hargaan bapak maneja Masih dikutuk le. diuk jang diuk deuh bapak dikadek cek aing nah da ya bapak ge wanian aing lain wani kasihan aing teh wani ke bapak goblok teh gajang diuk yang diuk bejakeun ka si gareng ku aing jeung bejakeun aing mah teu sieun ayeuna mah Semar semar ya winangun semar kuntung dan semar semar ya winangun semar kuncung pakuning alam Siti bentar Kang Puputra iya Kang Puputra kadenge bareng ku si lain name saudari Sinden jeung saudara Alo ulah waka Sukaseri lamun can pangih jeung jati diri tapi lamun geus pangih jeung jati diri bakal seuri dina sanubari tah ieu teh kata-kata teh sanajan wangunan kata-kata tapi jero deuleuh hikmahna anu aya patula jeung patalina jeung kajadian si laing ayeuna tah si laing teh ayeuna teh keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang oranyaan di teungeulan sumohun Pak tah dewek salaku bapak meureun boga tanggung jawab kewajiban nu jadi bapak kan nu jadi anak nalingakeun kalakuan anakna nepi ka mana da tanggung jawab dewek teh dunya jeung akhirat si lain cilaka tah dewek bapakna bakal kababawa sumuhun Pak tah dewek teh hayang apa hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu tah si laing kalakuan mode kamari-kamari si laing anu dipilampah ku si laing teh da yakin da oge si laing teh ngaku salah da jati diri si laing teh lain kieu tak dewek teh boga kewajiban da si laing teh gubrak ke alam dunya teh ku dewek teh dipelakan teh cing soleh cing bageur cing bener cing pinter tapi geningan aya nu jadi tanpa dipelak dina hate si laing murugul na si laing badagong na si laing ayeuna tak dewek mau permasalahkeun eta tapi dewek hayang nyaho naon kasang tukang na si laing jadi kieu teh nah meureun geuleuh ka dewek atawa ka inung si laing aya ka keheul aya ka amak lamun aya naon-naon bebeja hade ku omong goreng ku omong hade ku basa goreng ku basa ulah aya nu ding-ding kelir gedang siloka pekra pedar sacara basna naon si laing mata kieu teh
Jawab ya. Jawab ya. Hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan Bapak. Jisim abdi ieu waktu anu ditunggu-tunggu ti kapungkur diantosan ti baheula. Dianti-anti ti bihari niti wanci nu mustari ningang mangsa nu utama. Nanging sateu acana jisim abdi salaku putra Bapa Dawala hapunten. Jisim abdi parantos ngajahetan manah Bapak tangtos oge emak. Ari kaing cicing sama tangtos. Nanging bawiraos eta. Naon si Dawala kikieuan teh sabenerna abdi bade balaka ayeuna ka Bapak. Margi ieu waktosna abdi pala ditalek ku Bapak. Matak abdi kieu teh hayang neangan cari perhatian ti Bapak, hayang ditanya si Dawala teh ku Bapak naon jadi ki si Dawala. Tah geuning. Naon silaing alesanana. Salaresna mah Pak ieu teh kajantenan teh upami telepat ratusan juta tahun kapengker. Ulu lah huta teh sia. Ponyong ratusan juta daun zaman dinosaurus. Cicing jang. Cicing. Geuleuh kaing kabayang teh. Lain geuleuh cicing. Cicing jang jempe heula jang. Emut keneh Bapak kapungkur. Naon? Dina mangsa urang Bapak si Aka Cepot, Jisim Abdi jeung si Gareng emak mah jauheun teh acan aya. Tuluy. Harita Bapak leuleuweungan apruk-aprukan jeung Jisim Abdi. Inget keneh poe Rebo jam 10 beurang hanapeun tangka kalapa. Waktu keur halado panjang si Aka Cepot harita keur neangan unur-unur. Si Gareng harita keur neangan papatong. Sim kuring sareng Bapak kantos sasauran. Bapak kantos sasaruan ka sim kuring. Kumaha? Yang saur Bapak kapungkur. Wayahna cenah ayeuna di bawah sangsara ku dewe. Saur Bapak. Cing ridho, cing ikhlas di bawah sangsara ku dewek da engke mah cenah dina waktuna si laing teh bakal menang bagian ti dewek. Saur Bapak kapungkur. Bagian naon cing teh Bapak? Lamun si laing hayang nyaho cenah dewek teh lain urang dunya. Saur Bapak kapungkur. Nah cekeng teh ari Bapak urang mana? Dewek teh sabenerna mah cenah urang sawarga Maniloka. Malahan si laing lamun hayang apa sawarga Maniloka teh nu dewek saur Bapak kapungkur. Ti mimiti harita nepi ka ayeuna nongtoreng keneh dina ceuli si Dawala. Aya kapanasaran, nah bener ieu teh Bapak teh urang sawarga. Punten walar Bapak. Ieu waduh dah. Urang sawarga mah nya ti baju. Cek aing cicing nyampe heula. Nah laras teh Bapak teh urang sawarga, malahan Bapak kantos sasauran sawarga teh nu Bapak. Laras sawarga teh nu Bapak. Ieu. Sawarga nu Bapak mah nya beas nganyu. Cik Bapak waler, laras Bapak teh urang sawarga. Jadi eta lu tanyakeun ku si lain, sumohon. Tong kumaha chef biasa we, tepret sawaing. Nu diomongkeun ku dewek nepi ka ayeuna dewek konsisten, bener dewek teh urang sawarga. Sawarga teh nu dewek. Dari sawarga teh nu Bapak heueuh. Dewek teh boga dulur teh 3.
hiji dewek kadua mang si laing si togog dewek mah baheula di luhur Sang Hyang Ismaya si togog Sang Hyang Antaga adi dewek nu bungsu ngaranna teh Otipati Jagatnata Batara Guru kusabab dewek ditugaskeun kadunya eta sawarga teh dititipkeun ka di dewek Otipati Jagatnata tah eta deuleu jadi bener sawarga teh nu aing oh jadi ayeuna teh dititipkeun ka adi dewek saha Otipati Jagatnata Raja Triloka ari hartosna Triloka ari tri teh tilu ari loka teh alam nyaeta ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga alam Mayapada kadua alam Mayapada alam Kajinan katilu alam Marcapada alam dunya anu dicicingan ku urang ayeuna tak ieu teh di bawah pimpinan Otipati jelas keur silai oh jadi alam dunya teh di bawah pimpinan Otipati heuh saya upami kitu carana punten Bapak simkuring bade nyungkeun Widi naon idenan si dawala kasawarga dulu itu si koplok onyir maka jeung hayang kasawarga goblok sia ka majelang ka geling dong sia teh silaing rek kasawarga sumohon rek naon pokoknya mah aya urusan pribadi ka Mang Otipati Jagatnata upami lares yang Otipati Jagatnata rai Bapak anu ngarajaan tilu alam kasup yang Marcapada idinan sidawala hanyat kasawarga Maniloka dulu itu si eta dek naon si teh aya we dek naon goblok geus sia kasawarga ka pamarat ge diusir si teh dek naon Widian deh Bapak aya naon aya nama kumaha abdi we yeuh jang sanajan si laing anak dewek sanajan sawarga nu dewek kusabab tugas fungsi geus beda aing tugasna di dunya sanajan si anak dewek kasawarga teh aya aturanana teu sagawayah jelema asup kasawarga babatok sia heuh nya pokoknya nama Widian si dawala kasawarga di Widian syukur di Widian sawios ai gablek naon sia kasawarga heuh da si laing datang ka itu ge pasti diusir mongko putra bapak sanajan anak aing keuna ku aturan deuleu pokoknya nama Widian we gablek naon sia kasawarga heuh gablek naon sia kasawarga teh gablek naon lamun lain ka adi ditongtak wae ieu mudah-mudahan teuing nyerahkeun sakayang teh mila huta make jeung hayang kasawarga mending ka oyo jeung aing yuk ai babatok sia pokona Widian gablek naon sia kasawarga teh gablek naon oh jadi bapak teh hariwang heuh aing teh tina hariwang deuleu da si anak aing lamun anak batur mah paduli teuing ka mamana ge jadi hariwang heuh gablek naon kieu we Pak supados bapak regreg maregreg sim kuring mah gaduh bakal sakieu we naon leres bapak hariwang heuh sakieu teh abdi naon lulus bapak ayeuna tobat Kakang Semar uluh Pak yang lulus yang Pak lulus nyah sanewara nyaho sinetron aing nyaho sinetron supaya si dawala dipikasieun ku aing moal hudang genut lesare permainan ieu mah permainan nyaho jang bapak mah leuleus nya mah olo-olo bojong leuleus hudang genut wadul leuleus jang
buka ilmu di mana sih ilmu gitu goblok. Bener-bener teuing sia puasa ge tara. Leles yang cagerkeun ye. Cagerkeun hudang surangan ke Ciberog atuh. Kumaha ieu aki-aki teh? Yang cagerkeun Bapak maneh Jang. Cagerkeun Jang. Damang Bapak. Dulu itu ayana Jang. Gablek di mana? Bener Jang bener-bener waduk sok aing. Bener aing nyobaan sok. Bapak mah jeung maneh atuh da kuku sanewara badami. Sok aingkeun bener. Heuh, sok rasakeun. Naon? Leuleus cepot. Dawala lulus aing dawala. Lulus tapi aya nu heuras. Tuh dileuwehan wae sia mada. Sok cagerkeun ulajang antep ka si goblok. Antep tapi ka geus tong udangkeun. Sok udang. Dawala ampun dawala. 5.000 hutang lunas dawala. Cager cepot. Astagfirullahaladzim. Adi aing. Gusti nu agung dawala. Anjir dawala gablek ti mana ilmu mereka kieu dawala. Gusti nu agung. Sia teh puasa ge batal wae jeung aing. Kumaha? Kumaha Bapak? Jang. Kumaha si laing we aing kitu mah Jang. Ngan omat teu Jang da si laing teh. Warga negara Amarta. Bebeja kadunungan bisi laing kumaha bebeja kadunungan ka Amarta ka itu kudu istirahat. KRT, KRW, kalurah, kacamat jeung sajabana bebeja si laing Jang. Datang tos atuh pada abdi teh bade komo ka luar negara teh ka sawarga. Jang kumaha si laing we Jang. Ayo mah. Nah jadi kieu si dawala we. Babating anak ma dawala anak ma didoakeun cing salamet Jang. Rek sawarga mah Kakang Semarantosan. Anak doma malin mama. Gusti dawala anjir ilmu. Alah hebat dawala main ka kieu euy. Rek milu ka sawarga? Ya iya dong. Aku sama siapa di sini kalau lu ke sawarga ya ikut atuh. Tim sukses dawala aing nu bakal jadi tim sukses na tenang dawala. Urang bebeja ka RT lamun RT teu ngijinan disate ku aing. Lurah teu ngijinan ka maneh diburak ku aing. RW teu ngijinan ka maneh digebuk ku aing. Sok tenang dawala ngan hiji syaratna naon eta ilmu leuleus ulah dikaingkeun deui. Anjir edan dawala tulang ge leuleus gobloknya. Menyata kitu tenang dawala aing tim sukses maneh dawala. Minta duit ke nyeun baligo. Tim sukses teh minta duit teh tim sukses naon sia. Alah luar biasa dawala maneh hebat dawala. Hayu turang bebeja ka RT ka RW. Hayu dawala. Hayu jeung aing dawala. Hayu atuh hayu beres. Lamun RT ngamek aing nu ngamukna tenang. Tenang dawala. Panghareup mah diawut-awut kantorna ku aing. Nah aweuh kantoran da imahna geus bae mah batur ge. Awut-awut teu penting maneh jadi ka sawarga. Aing nu bakal ngabela maneh dawala tenang. Tenang. Nu kieu teh nu bakal ngabela maneh teh. Tenang. Dulur kene nu bela maneh. Tenang dawala. Tenang. Tong deketing bau bangke sungguh teh. Geus bae deing dulur. Sanajan jeung dulur angreng ngahiek saja tuh. Bener akate termilu ya iya dong. Hayang nyawa di sawarga, bejana di sawarga mah cenah buah gincu teh beda. Di itu mah di sawarga teh beda.
Jadi itu mah dibalik jadi lamun atah amis. Lamun asak buruk. Lila teuing goblok itu mah tuh. Hayu lah, hayu beres lah. Ayo turkeun. Anjir. Kasawarga aing. Alah, wala anjir eta ilmu sia lamun nyobaan ilmu eta. Wah, moal kuat goblok sia. Asli ngiceup oge teu becus. Edan aing eta ngan aing teu ngarti sida wala nabi bisa kitu nya euy. Anehnya Kang. Heeh, sia teh mana Jakarta di. Heeh. Ieu dawala sareng asra jinga wawartos ka RT ka RW. Nyata pada kasawarga Maniloka RT nepi ka gogohelan komo RW mah ngagelo ka dawala make jeung pada kasawarga Maniloka atuh ieu Bapak RT Bapak RW malahan Bapak Lurah laporan ka Nagara Amarta nyaeta ka Yudhistira ngalangkungan media sosial ngalangkungan WA yen dawala pada kasawarga itu kaayaanana beja tina sajengkal jadi sadepa dawala tacan dugi ka karaton nanging warta parantos dugi ka Yudhistira atuh Yudhistira ruas kaayaanana margi dewa parantos masihan ultimatum kasadayana nagara tadi kengengkeun ayat jelma warga negara hiji nagara kedah angkat kasawarga tanpa idin dewa margi lamun aya kejadian negara nu bakal tanggung jawab kitu kayanana atuh ye Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima sareng Raden Gatot Kaca nyata mermanakeun haleres atanapi henteu ieu dawala pada kasawarga Maniloka atuh Arya Bima kairing Raden Gatot Kaca maksad bade katumaritis bade naroskeun leres henteuna ieu dawala kasawarga Maniloka alu mampah Arya Bratasena Bima beja sidawala rek kasawarga Maniloka goblok sia tot aka Kang Jurama beretot kumaha nu nganasang kanu akahujanan kumaha mayunganana langkah ulah kaedanan lah mamang lamun bener sidawala rek kasawarga Maniloka benang disarek syukur teu benang disarek paehan tibaleun bangga Ramadi Wajib kalaresan ieu dawala sajalan sareng ieu Bima tika tebihan ieu dawala parantos ningali ieu Bima ngabadega di satengahing marga atuh binga sakalangkung oi di mana yuk keur ngahujun aya juragan Bima dihareup alah bagja agan saha ieu abdi agan saha tot
alasan pisan sidawala ka dieu sidawala laras mulur sae mah ka dieu ulah ka dieu bagja deui ya teu capek aing mah teu capek meureun ka Amarta ai pangih di jalan mah aing minta idin semaka pihatur agan aya beja syara kasawarga meniru ka bener ulan aya beja syara kasawarga bener uning ati mana jawab bener syara kasawarga aduh laras pisan agan wes naon ieu agan teh lahuta siapa kejeng hayang kasawarga naon kade jeung sang juragan Bima rek makelan alah beres deui euy mangning teu boga bekal aing iya beres Jabang kalukasan pasti mau kalalan joan agan pada hamat tong repot ngebekalan naon goblok mantap tebekalna goblok kudu ade mah nya aing di teungeuh sian teu naon ya dagan teh bener adi syara kasawarga dan bener jawab sia adi syara kasawarga bener jawab agan sumuhun agan lain carek ku abdi ge parantos dicarek ngan teu ngagugu agan ku abdi ge dicarek agan ngan teu ngagugu ka abdi mata abdi nutur-nutur teh bisi bener kasawarga jadi bener sumuhun agan ku abdi mah teu bisa dicarek manawi ku agan mah teu bisa dicarek carek agan podaran sakalian ieu teh kumaha tim sukses teh goblok sia teh ongkos ya teh jadi tim sukses sieun goblok sia teh nya sia mah kitu leuwih 50 pinah we sia mah tim sukses teh aing meunang teh ditu meunang diuk agan tuman siksa nya tuman bener-bener teuing tim sukses goblok sia mah jadi bener sia kasawarga sumohon agan naon sia maksudna kasawarga aya maksud pribadi we agan dagor kenyagan sarwana jeung sia da abdi mah teu pipilueun geuning milu hariwang bisa kumaonam da jeung dulur cik sakali di sia dititah kumaha sia henteu agan abdi mah pribadi we bade kasawarga rek naon sia ku abdi ge ditaro cicing aing teu nanya sia Jeruk. Ieu mah gareuleun ka aing kabeh nya nanya. Pada ieu teh kalucueun. Urang kumaha abdi unik. Naon sia maksudna? Aya we. Ai sia apa kasawarga aya aturanana? Nya henteu tuh komo kitu sia. Teu sakabeh jelema bisa asup kasawarga. Dewa geus mere ultimatum ka siap negara. Teu meunang warga nagarana ujug-ujug kasawarga tanpa izin ti dewa. Lamun sia kasawarga berarti sia bakal ngalunturkeun di bawah jeung kumaha negara Amarta. Nada abdi magan moal nyanyanak negara Amarta ieu mah pribadi. Sia warga negara Amarta. Lain urusan pribadi. Sia KTP na Amarta. Dan teu boga KTP sia bakal duruk. Agan abdi mah wayahna sia montong. Bade we.
gerung ki mah cilaka sia. Sada elep mogok anjir tah. Modar goblok sia. Sia kumaha tim sukses teh goblok sia teh. Nganu ngadadatkeun aing. Nya, kumaha aing nya ini mah. Di luhur ge mancel-main cilening. Heeh. Cik sia. Dibere kesempatan ku aing. Motong ini sia. Bade agan. Bangsat sia. Tot. Karep sia. Sae pangapunten kepada waji. Aula Gatot Kaca. Lurah Tamtama Negara Amarta. Saha-saha anu bakal ngalunturkeun wibawa jeung komara Negara Amarta. Berarti bakal sing harepan jeung aing Gatot Kaca. Tong tulus sia ka sawarga. Bade agan. Batakeun. Teu tiasa. Rek ngagugu moal. Moal tiasa. Alimun. Sok kitu saja meni sageutik. Alah, pejabat potong heureuy kitu we nya kasirieun. Heeh. Jadi moal bisa dicarek sia, moal tiasa agan. Sia bakal ngalunturkeun abdi mah moal nyanyanak Nagara Amarta, ieu mah abdi pribadi edan. Ulah. Aduh, aing. Gusti Nu Agung agan. Yang serikeun aing sia tadi. Naon agan abdi matong dicacana kagan sarwana jeung sia. Agan abdi matong dicacana sarwana jeung sia. Amak berkain dicerikeun. Rek dari sira kumaha tuh ngasakitu geura eta mun sieun ku bapana. Ulah aduh adik aing ampun aing. Kugu apa moal ka sia? Moal tiasa agan abdi mah bade keukeuh we ka sawarga. Lamun siap teu keur puntang banting ku aing. Mangga teu langkung agan. Iya. Wes. Wap. Wes. 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 Aduh, adi aing pae. Dimana turun, makanya ka sawarga goblok. Monar sia. Udang. Udang. Nya titah hudang-hudang. Edan sia. Goblok. Anjir si dawala hirup deui. Anjir si dawala teu pae dibebut-bebut. Jiga Mickey Mouse. Si dawala dipuntang banting ora cecel boncel. Jang? Hari cecel boncel naon? Gagal ginjal. Aduh. Oh, jadi cecel boncel itu gagal ginjal. Wah, kagak tahu atuh itu. Kode sia. Ulah gede. Naon kan gede sia. Alah. Dek jotos dening kuku Pancanaka deleng sia. Agan deleng. Ya. Ari deleng naon? Sedotan nu pongpet. Duh, hese teh mah. Kurang ajar dek jotos dening kuku Pancanaka. Yep. Wes. Iya. Wes. Modar. Teu acan. Edan. Jotos dening kuku Pancanaka ora cecil bocil. Edan sirawala dek banting dening gelang cantra gerana.
Ieu gelang ditengekeun kana batu rugrug kana sagara saat. Hiap weis. Wap weis. Hiap weis. Weis. Modar. Teu acan. Si Dawala kuat di tengah ku gelang Chandra Kirana teu mampu. Tot. Bagian sia tot. Dawala, ajer, adi aing. Dawala. Edan anjir ilmu luar biasa Dawala si laing. Nah, teuing da wing mah teu naon teu bisa naon-naon. Eta Bima ngamuk bener euy si kamani. Si laing katinggali wit di tukang wing mana dibawa di kitu. Gidi. Sia dibobot-bobot. Cupet. Modar. Teu ajeun. Ioi. Bima mah kagetna teh kitu. Ioi. Dek jotos dening kukupan celaka. Cos. Cas. Modar. Teu ajeun. Ioi. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang digadekeun teu payu komo dijual. Rasakeun. Cubet. Modal. Modar. Teu ajeun. Yoi. Edan Dawala si laing. Juragan Bima meureun minta tulung ka bapana. Kumaha? Tot. Ka anakna. Tot. Saha anakna teh? Gatot Kaca menyawa sepuh deui. Sia teu ngapeuting main. Kamari ngaceng nih sirah nih. Babaja ka saha? Ka anakna. Saha? Oh juragan anom. Kumaha bajana? Tot. Abdi mah teu ngiringan Haling. Dan haling. Saya akan punten. Aman di dia mah ya. Dawala. Abdi agan. Sakali deeng ditanya ka maneh. Naon agan? Bener sia mereka kuat tombol. Rek dibatahkeun ka sawarga. Moal tiasa agan. Abdi mah moal tiasa imah keukeuh da moal nyanyanak agan. Abdi mah pribadi. Tapi sia negara Amarta dibabawa ku sia. Teu agan moal. Sia warga negara Amarta. Aing lurah tamtama negara Amarta. Tugas aing nyata salaku stabilisator negara pikeun nangkis serangan ti luar jeung ti jero. Saha-saha nu bakal ngalunturkeun di bawah jeung komara negara Amarta Gatot Kaca begianana. Abdi mah mau ngalunturkeun agan. Wayah sok sia. Lamun moal kitu tetulus ka sawarga. Bade agan. Edan sia. Lamun sia keukeuh berarti sia ngajak gelut ka aing. Naon ari agan? Ngajak kelut naon? Kajang agan ngajak di imah keneh agan. Si Dawala teh ngajak gelut tadi. Mana Gatot Kaca teh nya. Urang tanya ku aing. Anu ceulina leutik sabulah. Bener sia ngomong kitu. Demi Allah agan teu sia, Bro. Celai deui di tukang. Engko ini da keung di handap. Karena yang dugu-gubuk itu dipake. Dengan dijieun aya aing. Jadi sia ngajak gelut ka aing. Teu agan sana ngajak gelut agan ari agan. Teu wararantun teuing emangna agan teu izin gelut-gelut jeung abdi. Era naon aing? Ieu teh nu nongton teh seueur. Bakal rame dina media sosial Gatot Kaca jeung si Dawala gelut. Dawala jeung Gatot Kaca gelut bakal rame ya kan. Aya leheungna si Dawala eleh da ku Gatot Kaca. Tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Dawala kumaha? Teu mungkin aing eleh ku sia. Mungkin saja. Non sia. Henteu.
anjing salah datang euy. Salah jalan euy. Ah, dah ada penting jauh. Non sia. Nyir suka di tengah jauh Bima. Anjing. Goblok. Orang mah bisa dedelean mana jauh mana Bima nya si goblok. Hanas digiihan gua aing baca Bima nih. Si kayaknya lawan aing. Nya titah lawan-lawan. Ayo jauh sok mangga. Abdi mah kumaha dunungan titah gelut-gelut. Nah, da abdi mah jelemana nurut kumaha dunungan. Sok. Wani segitu mah. Ongko di piwarang. Sok kayaknya ho. Agan parantos tega. Aing tega. Pati Tega aing. laras agan. Bener. Awas kan Setan sia. Tah da ulah kitu euy, da ulah alus ulah. Alus ulah. Non sia. Abdi mah teu ngiringan. Kurang ajar sing soalnya wiap. Iya, iya, iya. Hai, hai, iya, hai. Hai. Hebat agan woi. Woi. Sik sia. Hai, hebat. Boys. Iya. Woi. Iya. What? Iya. Wise. Iya. What? Iya. Boys. Boys. Hap, hai. Sia ada naon ka dia toh? Udang Udang. Udang. Naon Hampura cicing. Hampura cicing. Hampura cicing goblok. Sesanggelang sih mah goblok. Sugan teh Gatot Kaca mah make badong. Aing mah teu hampura teu goblok jadi. Dileleskeun sia ku aing. Teu miluan da teu nanaon da walan teu da wala tuh da wala teu nanaon da wala. Teh ucing kajejak hayangnya awas ayo wop wap ayo Syah. Adi aing di balang lula. Aduh aing. ya dawala lagrag kahanap kawas kalakai murag kaya dana. Luar biasa dunungan degreg aing boga dunungan jiga kieu ya. Nya aing nyaho teh gerakan karo ngampi teh. Gerakan kalau ngampi nembrageun dua suku kana dada musuh. Bare manehna kaluhur aing ditewak bebeutkeun ka handap. Tuluy dialungkeun. Dawala di mana lagragna aing ampun aing. Tulungan akang atuh tulungan. Teu nya aing kitu leuh. Teu ningali si Dawala. Bae itu nun. Mana saha? Imas, Inun. Pasti tidak wala, nah teh nyaho mah. Iya. Sia ampir da wala lagrag sia kana taneuh. Lamun teu digaburu ku aing. Ieu pahlawan kaberangan goblok. Sia teh polisi India aing geus beres datang sia mah. Aduh edan da wala eta ilmu nya anjir. Pas kalakai sia murag, duh. Aduh.
Tadi lompat tina naon ai balik kitu aya kapuji ku aing si goblok mah. Maju Syah sok. Iya, woi. Patil. Woi, Ansa Braja. woi. Dang Syah. Dang. Di kumaha tut? Ansa Braja. Leres halus. Dang Syah. Ot, apa? Siksia di ukrinya yo. Oh, tayo na naon. Panayakan goblok bro ini mah. Bangkong ke jejak. Di kumaha tot? Panca Braja. Pancamarga. Naon sia. Sia udah dijawab wae atuh. Mana witi salira. Gusti, aduh, ampun. Udang Syah. Udang. Dola kita hudang. Edan. Sidawala. Unadi, ganeng goblok ah. Dapaleun itu geus teh. Kurang ajar sia gablek naon sia kasawarga teh. Eta begitu patut. Hah? Abdi mah teu gaduh nanaon dah hirup ke bodo-bodo acan kan. Nya, kita bogagan entong ngan huluan. Tapi kita dek leueuh teh sungut teh goblok lah. Bernaon bere sungut teh kita jempe mah. Cik sia gablek naon? Nya panginten abdi ge ayeuna mah agan ka hartos. Agan manawi kikieuan teh panginten agan teh hariwang ka jisim abdi. Supados agan teh hariwang mah ieu we sakieu teh abdi. Naon? Leuleus agan. Areakan naon di jurung gunungan. Jelema gede labu ngampul. Lamun rek ngampul kabeh jeung aing, dadalangna leungeunna 2. Aya dalang itu ngeres. Kurang ajar bapak ini kumaha leuleus agan. Wes. Karasa. Mana bima-bima teh geuning namru. Hayu hudang, genut. Adi aing rek kasawarga, anu nyarek aing nu bakal beulana ge. Dabina-bina teuing naon nyarek kesidamana teh naon maksudna? Ngam. Buna-buna teuing, Awas ya wa. Wirak wae kenyang gitu. Ya hudang genut. Kalau kau genut na we sia tapi leuleus. Cacak adina komo aing lanceukna. Kabina-bina teuing hudang bemo. Awas ya. Awas. Leuleusna naon geus karasa ku aing kumaha leuleusna teu bisa ngicip-ngicip acan hudang. Kalau ka genut we. Kabina-bina teu aduh nyir kana batu. Sok hudang. Cagerkeun eng daula. Ulah. Percaya aing ke maneh cagerkeun. Ulah cingnya aing. Cingnya naon dah cingnya pokokna mah ngarti meureun. Nya.
cagerkeun aing wala ulah euy. Ulah kasep. Cinya ka abi. aing percaya enak kasih wala Agan, percaya aing ka maneh kumaha? percaya Ngidinan. moal aku masih we Kitu agan? iya cagerkeun aing Ulah da wala ulah. Ulah euy. Cinya ka hamba da wala. Bisa dijejak aing. Nya ari agan ulah da wala ulah maka disageurkeun da wala. Kawe geus-geusan. Abuskeun kana kotak da wala. Nganina kotak disiksa sia meureun. Heeh. Damang agan. percaya aing ka sia masih we anu umat sia ulah mamawan negara amarta Moal agan. hebat ilmu sia luar biasa Itu tiap abdi agan. gandeng goblok Nya aing rek mantuk da wala mangga agan. masih we cagerkeun anak aing sia ini teh mun bisa si cepot cenah milu ka aing Ulah da wala ulah. Ulah da wala cing karunya aing mulus yang ngising. Mau agan pada ngiring ka sawarga. Ya beres. sok genut Iya ayam lisung kieu. Aduh. Mun teuing sok katut kaca hudang kakal molor awas ya awas ya hayang nyaho mana panglima teh lah hayang nyaho. Ha? Gamina-mina teuing lamun di dinya hayang apal ilmu sidawala teh aing. Ti di dieu teh ilmu teh. teu percaya aing ah Terpercaya sia mah kitu terpercayaan ka aing. Tapi ulah naon? Sakali we da wala. Sakali naon? Dewek nu ngomong cager, sia da nyero hate cageurna bisa. Nyari bisa mah bisa ngan hanoream. Ye da wala sakali we sakali. Da wala sakali, da wala. Da wala aing nu nyageurkeunana sia nu ieu da. Lanjut mana yang hargaan? Yang di alam mah ini gunungan atuh da wala. Embung da wala sakali. Tuh da wala. Sakali misalnya. Nya sok atuh. Bener? Ya, iya beres. Nuhun da wala nuhun. Gatot Kaca. lawan Bener maneh teu percaya yen ilmu teh aing? sampai kuku gen teu aing Goblok. Dengekeun Gatot Kaca. cik cagerkeun aing bener sok Ai. Teu meunang diantep pe jelema yang dibuktikeun men ilmu aing. Hei Gatot Kaca, cager anjeun Gatot Kaca. Gatot Kaca, cager, hei. Tong lila teuing. Cingarti euy. Tingarti meureun. Gatot Kaca, hei. Cager Gatot Kaca, wait. hebat anjeun asa jiga Luar biasa eta ilmu aing atuh. Karasa tatempot ilmu aing. luar biasa Ah, kitu lanjut mana teh deuleu. Gusti nu agung. Karunya nya tundung nama. cik sia hayang nyaho leuleuskeun deui aing Naon? leuleuskeun deui aing Abdi mah tarategaan ka batur. Teu abdi mah tarategaan ka batur. cik hayang nyaho sakali deui aing leuleuskeun Moal. Tapi pasti aya nu ngarti ieu mah. Kudu aya nu ngarti. Kudu aya nu ngarti aya mah ya. Bener hayang leuleus ieu Gatot Kaca? sok Ngarti meureun. Gatot Kaca leuleus. Tapi lain ayeuna. Leuleus Gatot Kaca we. Hei. Wah. Iya, hei. Iya leuleus Gatot Kaca. Wah, eta ilmu aing.
karasa kabeda-mina teuing hayangnya hojeng aing masih ya tuluykeun kayaknya hok sia gagapah teuing nangtang ka aing itu da beda-beda teuing percaya enak kaula ka salira percaya cagerkeun deui hayang cager iya oke kalau hayang cager mah Gatot Kaca cager aja cager ulah naon ieu kumaha urusan anak tuluy kana teu becus goblok si teh si teh ngawi urang lanceuk sok teh kajauhan ge bisa ya beres Gatot Kaca cager wait kade ulah minta dileuleus anjeun geus aing kalepasan ka ituna anjeun teu cager deui luar biasa maha guru hebat salira aduh kumaha geus kieu aing ye hebat salira ilmu na maha guru aing gitu loh jiklah wiridkeun eta ilmu ka kaula kumaha wiridkeun eta ilmu ka kaula oh jadi encep teh hoyong eta ilmu nya palai laras ya hoyong palai eta ilmu nya hoyong heug moal dikoretkeun ku mama wa moal dikoretkeun ku mama cepot ya ilmu teh sabenerna kanggo agan kitu laras Waduh, luar biasa nuhun maha guru mama oh mama nuhun mama nuhun mama nuhun ayeuna manjingna pangintennya ilmu kasalira luar biasa sumohon eta ilmu luar biasa udah kumaha ngalap eta ilmu teu kedah kumaha da dapetos dipasaan ku abdi ieu mah tos dibeli ku abdi agan mangkantur nganggo we kitu nya hebat hebatna ye ilmu pada kumaha kaula syaratna agan hiji kedah tiasa ngapalkeun jajampeanana teu kedah dipuasaan ku agan tos dipuasaan ku abdi 40 poe 40 penting abdi puasana teu kedah harbelut hari mama reseplut nya teu kebeneran palingan kuat tah kitu ulah jadi kumaha tak ieu teh ilmu teh aya jajampeanana aya kalimahna ngan agan kudu bisa sakali apa sakali teu bisa ngado kalian lamun ngado kalian batal kitu nya kedah kumaha kaula boga aji sabta pangrungu sabta pangrungu iya kaula babari apal oh komo kitu mah tuh kedah kumaha sok punten ya kan tinggal abdi iya saya mah sabta pangrungu sabta pangrungu sabta pangrungu tah kitu samat sok kumaha tinggal ngareng ngapeul agan ya tarik napas Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Kasih. wir yang dog jang wir yang dog jang domanini kencarkeun leuleus sakitu Enteng. sakitu waduh luar biasa sok cobian ka abdi hanyaho cobian ka baha guru mama ka mama nya sok sae mah punten sok Lepas. Tarik. Lepaskan. Satu lagi. Lepaskan. Ucapkan. wir yang dog jang wir yang dog jang doman ini kencarkeun leuleus wala edan Bener we. Gusti punten maha guru bisawios kasep punten mama hebat ye ilmu mama tah eta hebatna ilmu teh kasep omat ulah dibawa goroh kasep moal mama moal kumaha kaituna
cagerkeun deui mama kumaha jagerkeun da wir yang wir deui pasae mangga bapak punten mah Lepas. Tarik lagi. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Iklarkan. wir yang dog jang doman ini kejarkeun damang belah hebat maha guru luar biasa hebat salira luar biasa ilmu naon ieu namina wir yang wir ya hebat namina ge wir yang wir raoskeun kaula bade ngadabal kaos wir yang wir di saya gitu kayak itu dah sisirian wa itu nanti nah abdi mah sisirian itu sisirian oh eta sisirian ku kaos make nyeureun kaos bohong ya bohong naon ya ilmu ya coba anda ya tuh saya bangga Lepas. Tarik. Lepaskan. ada itu ngomong wae saja eta teh gaibna oh itu teh nya saya bangga punten gaib Yo. Silakan. Lepas. Tarik lagi. Lepaskan. Satu lagi. Lepaskan. Heboskan. wir yang dog jang doman ini kejarkeun lulus ulah edan luar biasa duh anjir kumaha itu damangkeun deui kasep wir yang wir deui teu kedah da tos 3 kali mah cager we kitu kayak upami bade ngawitan deui ka kara Ya. wir yang wir deui saya mangga jadi ayeuna mah cager we kitu ya saya nuhun mah guru nuhun tah kitu atuh Nah. naon da kaula macan nyebut cager paingan alas deui Hampir eta. anjir hampir-hampiran aing goblok Teu apik lah. Cing apik atuh. alah damang mama nah Wah, nyaan. luar biasa mama nah kitu kasep pomat eta ulah dibawa goro pomat eta ilmu ulah dibawa teu balik ulah dibawa heureuy komo aga nuju jalan-jalan aya batur leuleus ulah kitu ulah teu meunang eta teh jahil ngaranna saya bangga mah guru destokeun pisan tahiji kitu kaduana omat eta ilmu lamun aya musuh biasa-biasa mah ulah diange kecuali aya musuh anu pangberatna akara eta ange ilmu wir yang wir saya bangga ge upami ngadang kaos abdi nyungun hiji saya bangga bade salosin ge tah kitu atuh sae nun ayeuna mama bade ka sawarga bade naon di salarasna oh mama teh sebenarnya mereka ngelatih ieu ilmu naon ka para dewa dilatihkeun ka dewa dilatihkeun ka dewa luar biasa sebenarnya mah mama teh aya undangan undangan di mana di muhajat mama mau heureuy wae teu naon dari sawarga sok hajat nya saya bangga sok ayeuna geura mulih ka amarta umat eta ilmu ulah dipake goro saya bangga permios mama ilmu naon wir yang wir saya permios ieu ya Allah ya Rabbi anjir moal kawalat gitu aing Kadunungan nipu akang. Nipu Eh. kadunungan. aing biasa napan pejabat nipu rakyat ayeuna rakyat nipu pejabat biasa napan pejabat terus kebar rohong dinya euy Ya bener. ayeuna kitu tah ditipu ku rakyat aing nyaho maneh nipu rakyat ke pejabat Kumaha? ka para calon dewan duitna bawa dipilih montong tah eta nipu teh dileu dah money politik teh weuhkeun ayeuna mah ayeuna 50.000 ngan saukur 3 poin ge beak sapoe ge beak tapi 5 tahun bakal sangsara di Lija ya leres. euy hayu iya beres ka sawarga aing Yo.